Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilujes. Kumaha para wargi dararama? Amugi atunya sadayana sing aya dina kaayaan sehat lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh kawargi-wargi anu nuju teu dama mugi ya sing enggal-enggal didamangkeun deui diangkat panyawatna ku Gusti nu kagungan. Dina danget ieu pribados teh bade neraskeun hanca garapan mangdongengkeun nya anu jejer cariosna teh nyaeta Perang Bubat karya pangaresana Bapak Yosef Iskandar Suwardi. Langkung ti payun pribados ngahaturkeun nuhun kana karya-karya mantena oge salian ti kitu pribados teh nada widi kanggo mangdongengkeunana sateu acan dikawitan pribados umaja kanggo urang sami-sami jajapang doa ka mantena nya ka pangaresana Bapak Yosef Iskandar Suwardi pamugi mantena nu parantos pulih ka jati pulang ka asa sing mulihna teh ka tempat anu dipinuhan ku rahmat pitulung kalayan ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi ka para rundayanana mugi ya sing dipaparin kabagjaan tur kalancaran dina sagala rupi pamagsadanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sate acan dikawitan pribados ge bade nyuhunkeun bantosanana nyaeta ulah hilapnya di subscribe, di like, komen sareng di share. Atuh supados teu nyang kolong teuing kana waktos mangaitna kana wanci bral bae urang gerak teraskeun wilujeng ngadang. Peuting isukna di alun-alun Bubat geus tungkep balarea pagagelek di sabudeureunna. Di tengah alun-alun Bubat aya papanggungan dipapais sarua bodas rada beh anggang di hareupeun papanggungan urunan suluh kai candana numpuk ti tungtung wetan tepi ka tungtung kulon. Di luhureun tumpukan suluh ngajajar bandusa-bandusa peti paranti ngawadahan layon-layon para sinatria. Para pangiring jeung kulawarga Ratu Sunda sabada dimandi sucikeun. Layon Prabu Maharaja Linggabuana, layon Prameswari Dewi Laralingsing jeung layon Putri Citraresmi. Bandusana diteuneun rada beh luhur kenca katuhueunana bandusa-bandusa para pangagung nagri Sunda ditema ku bandusa-bandusa sejen. Di papanggungan ngahruk Prabu Hayam Wuruk jeung kulawarga Kadaton Majapahit. Para pangagung Majapahit nu diluluguan ku Mahapatih Gajah Mada ngareluk tungkul di katuhun papanggungan kencaeun papanggungan ngajajar ratu-ratu Nusantara bareng ngagundukna jeung para pandita kasewa, pandita kawesnawan, pandita kabrahmaan jeung pandita kasogata. Nu daratang ti nagri-nagri nu dareukeut ijarubah koneng jeung bodas ihilaban kacaangan ku obor-obor nuraang sakuriling bungking di alun-alun Bubat. Bari teunangan Prabu Hayam Wuruk lalauna nangtung tina pangdiukanana dibarengan ku kulawarga Kadaton liana
Pandita Agung Nagri Majapahit nu nangtung gigireunana ngahurunkeun sumbu kapas aseup beueus kuminya nu diwadahan dina mangkok perak ditanggeui ku baki taneuh ngawangun pisan kembang tarate. Basa ku balarea katempo di papanggungan Pandita Agung geus ngahurungkeun seuneu suci. Ceuk harita teh simpe ambekan ge teh sirikna mah diparekek komo deui sanggeus mangkok-mangkok perak nu ditaranggeui ku para pangagung Majapahit, ku para ratu-ratu Nusantara jeung para pandita geus diharurungkeun mah kaayaan jadi keunggeuman. Prabu Hayam Wuruk galantang ngedalkeun sabdana, demi Dewata Agung nu Maha Suci, peuting ieu sajaman cegeun diri mingpin upacara serada suci, nyampuranakeun mulangna dulur-dulur urang kasawarga Maniloka. Perlu dikanyahokeun ku balarea, kula sakulawarga pohara ngarasa sungkawa ku kajadian nu teu disangka-sangka ieu. Kula ngarasa kabawa dosa ku tariwas sucina urang nagri Sunda di ieu palagan bubat. Muga ieu rasa sungkawa sing resmi jadi sungkawa pangeussi nagara Majapahit. Muga ku balarea digurit dina ati, dicatet dina angen-angen. Prabu Maharaja Linggabuana Ratu Agung Nagri Sunda hiji-hijina ratu sanusantara nu teuneng ludeng ngorbankeun pati demi ngabela harga diri nagara katut rahayatna. Muga bae kutiwa sucina Prabu Maharaja Linggabuana Suwargi henteu matak jadi mamala jeung teu matak ngaleungitkeun kasantosaan hirup-hirupna urang Majapahit. Rengha Prabu Hayam Wuruk ngalepaskeun napas panjangna bareng jeung merembayeuna Cipanon nu teu karasa maseuhan pipina. Lalaunan Prabu Hayam Wuruk ngalengkah tartib nitih taraje papanggungan turun dituturkeun ku Pandita Agung jeung para kulawarga kadaton. Nu ti kamari mula jaruuh ku Cipanon, Prabu Hayam Wuruk sukuna seuseut dilengkahkeun bari panuteupna mah antep kalempengan Bandusa Layon Putri Citra Resmi sanggeus 7 lengkah kakara nu rek marengan nyampuranakeun layon teh ngamimitian ngalalengka. Mahapatih Gajah Mada nu biasana pangnyong colangna pangberegegehna peuting harita dirina teh ngarasa leutik alabatan satitik klebu rasa rumasa jeung rasa kamanusaanana temong dina kateu daya jeung teu upayana. Pangacianana miheulaan tepi kalebah Bandusa Layon narakean Senopati Yuda Sutrajali Suwargi. Lengkahna asa kumalayang dijurung-jurung ku aweuhan dunga para pandita nu geueuman minuhan jagat palagan bubat. Rumasa kula teu ungkulan naklukeun Sunda. Mahapatih Gajah Mada waleh najaro hatena lengkah Prabu Hayam Wuruk geus tunduk ka palebah Bandusa Layon Prabu Maharaja Linggabuana Suwargi. Lalaunan deku bariluk tungkul Pandita Agung gigireuna tartib pisan ngasongkeun mangkok seuneu panyucian. Prabu Hayam Wuruk harita nampanan bari tuluy bibirna kunyem mapatkeun dunga suci nganterkeun para suwargi nu marulang ka kalangkengan. Rengse ngadunga
Lalaunan Prabu Hayam Wuruk ngasongkeun mangkok seuneu suci diadekeun kana salah sahiji suluh nu numpuk nanggeuy bandusa layon Prabu Maharaja Suwargi. Seuneu teu lila langsung teurak kana suluh candana. Lalaunan Prabu Hayam Wuruk undur bari cipanona beuki juuh maseuhan pipina. Breng maraju para pangagung Majapahit nu diluluguan ku Mahapatih Gajah Mada ditema ku ratu-ratu Nusantara jeung para pandita. Bareng jeung ngahurungkeun tumpukan suluh candana hareupeuna bareng jeung mimiti ngagedeanana seun. Prabu Hayam Wuruk undur lalaunan dina lengkah nu taratib. Kitu deui nu sejena basa seuneu geus ngaletak bandusa-bandusa. Tembong luhureun hateup papanggungan melebet bandera Kaagungan Nagri Sunda jeung bandera Kaagungan Nagri Majapahit. Namo Siwaya, Namo Wisnama, Namo Brahmana, Om Mani Padme Hum. Para pandita narikeun soradungan. Namo Siwaya, Namo Wisnawa, Namo Brahmana. Temba balarea nu ngagemna agama Hindu. Om Mani Padme Hum. Tembal balarea nu ngagemna agama Buddha. Hilab pucuk seuneu tanding luhureunna gunung-gunung. Haseupna seungit nyambuang kabuana warna-warna. Ngadalingding wawangina kakahyangan. Para pohaci jeung bujangga ngapageun ti 7 lapis langit ngabageakeun dina sela-sela baranangna bentang. Bagia sumping para sinatria Sunda. Kacaturkeun dina wanci isukna Prabu Hayam Wuruk ngirimkeun surat ka sulur papayung Nagri Sunda Mangkubumi Bunisora Suradipati nu kapapancenan nganterkeun surat para duta nu diwangun ku para pandita Siwa, para pandita Wisnu jeung para pandita Buddha. Eusi surat ti Prabu Hayam Wuruk panjang lebar nyaritakeun kajadian prihatin di Palagan Buba. Oge dina eta surat dipungkas ku kalimat Kula Bre Majapahit sejamenta pangampura ka panjenengan jeung sakur pangeusi Nagri Sunda. Kuayana lengkah jeung polah nu salah ti para senopati jeung wadya balakula nu diluluguan ku Mahapatih Gajah Mada. Muga bae tiwas sucina Prabu Maharaja Linggabuana sakulawarga jeung para pangiringna henteu jadi mamala pikeun hirup uripna urang Majapahit. Kukituna kula Sri Maharaja Rajasa Nagara Prabu Hayam Wuruk Bre Majapahit seja sumpah di barung kuweningna ati kasulur tugur karatuan rakean Mangkubumi Bunisora Suradipati jeung kasakur pangagung wadya balayuda kula warga ratu jeung sakabeh pangeusi Nagri Sunda. Yen Majapahit moal kumawani ngajorag merangan Nagri Sunda alawan teu mika hayang pikeun ngawasa kitu deui Nagri Sunda dipiharep ulah males pulih ngajorag merangan Nagri Majapahit. Kajadian di Palagan Bubat ulah dianggap bibit rereuyit mumusuhan
urang anggap kajadian nu geus kaliwat. Majapahit hayang pisan jadi sobat tali mimitran di barung ku gawe babarengan jeung nagri Sunda. Masing-masing jadi nagara nu maharadika nu teu patelak. Majapahit seja sumpah moal nganyerikeun hate pangeussi nagri Sunda keur nu kadua kalina. Sedih nu taya tanding, sungkawa nu taya papadana, teu sirikna ceurik getih nu karanapan ku rakean Mangkubumi Bunisora Suradipati. Hadena bae para duta nu diwangun ku para pandita teh barisa ngalalemuna. Tepikeun ka diri rakean Mangkubumi Bunisora Suradipati teh sadra tumarima kana nasibna jeung nasib kulawargana. Nyengkeran nafsu ngabendung amarah, tagena kasadrahan diri nu kaceluk Batara Guru ti Jampa, Purohita Agung Nagara. Tapi teu kalis ku kitu, rakean Mangkubumi Bunisora Suradipati nu kapapancenan jadi sulur papayung Agung Nagara, ngarasa teu yakin kana janji jeung sumpah Prabu Hayam Wuruk. Ukituna irina nyayagakeun wadia balas sagara nu tangguh dikirimkeun ka wates nagrina Muara Cipamali. Tapi tetela Prabu Hayam Wuruk ngabuktikeun kana sumpah jeung janji. Malah basa Prabu Hayam Wuruk ngirimkeun ekspedisi wadia balayuda ka Sumatera. Inyana mere ibarat heula ka rakean Mangkubumi Bunisora Suradipati yen parahu wadia balas sagara Majapahit menta panang tayungan dina sajeroning ngaliwatan sagara cangkingan nagri Sunda. Rengse kapihatur nu didongengkeun dina jejer carios perang bubat karyana pangaresa Bapak Yosef Iskandar. Anging dipungkas wae ieu teh aya lontar nu baris ku pribados diaoskeun. Alatan kajadian palagan bubat, Prabu Hayam Wuruk lila geringna, kulawarga kerajaan, Rama indung adi-adina, yakin dina kacindekan. Gorengna ngaran Majapahit, geringna Sri Maharaja Raja Sanagara, alatan pamolah Mahapatih Gajah Mada. Kulawarga kerajaan Majapahit ngindekeun putusan yen Mahapatih Gajah Mada kudu dihukum. Tapi eta rancang teh kasusud manten ku usung esang Mahapatih Gajah Mada. Mahapatih Gajah Mada kabur daya saurang-urang acan nangenan lolos ti purina. Sabaraha taun sabada Prabu Hayam Wuruk ngawin Ratu Kusumadewi, putri Raja Wengker, kakara mere ampun ka Mahapatih Gajah Mada. Dina kaayaan Majapahit geus nyirorot pamorna. Pun sapun Hyang Prabu Wangi sang mokteng palagan bubat, ampun seja mungkas kalur seja amit umawani. Medar gelarana carita lalakon dilalakonkeun. Pun sampun kahyang rumuhun, kakaruhun beudeur awun ampun mun kasabit ngaran. Sejamenta hampurana poma ulah raheut galih anggur sing jurungkeun midang. Pun
Nuhun sampun sakurodulur nu sarasa jeung sasukma. Muga jemara panalarana, muga wening pangajena. Kami sejak mungkas gurit beja ti palagana bubat. Sampun ampun nyaparalun. Alhamdulillah rengse kapihatu jejer carios perang bubat karyana Bapak Yosef Iskandar. Pribados ngahaturkeun nuhun ka para wargi anu parantos manco dugi kawakasan. Kalayan pribados ngahaturkeun rebu hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan dina mangdongengkeun oge teu kakaantun. Ada di hapunten tina katetiasaan sareng kakiranganan. Mung sakitu nu tiasa kasangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.